Bahagia itu lain di luar, bahagia itu lain tina lingkungan, bahagia itu tina diri urang sorangan. Kumaha suasana hate ek cicing di bumi, ek ngariung, ek lobaan, ek gaduh istri ke gaduh istri, ek boga budak ke boga budak, ek di kebon, ek di pasar, ek ker loba duit, ek ker teu boga duit. Lamun suasana hatena sehat, lamun hatena suasana na tenang tentrem, tetep bakal timbulna kebahagiaan, timbulna ketenangan, timbulna ketentraman. Malah ku Allah dipilih pikeun penduduk ahli surga teh nyaeta biqol bin salim anu hatena salam.